Guys, saya bersama Mang Uli nih. Kunaon Mang Uli enak sarada lalunguh kieu biasana sok saus semangat main aing teh sore teh. 3 hmm. kali Main 3 kali jadi lungse. Guys. Jadi Mang Uli mah main nanti 3 kali jadi lungse cenah lamun di bawah Mang Uli teh. Sok marneh sabaraha kali? 30.000-an 3 kali teh. Guys, Mang Uli mah 30.000-an 3 kali teh. Berarti lamun aya nu mere 100.000 mah sabaraha kali ya? Karena kadang amun 100.000 ditambah baso hiji jadi sabaraha kali eta mun dibere baso tah. Dibebenyokeun gitu ku baso dahareun duit 2 mangkok. kadang-kadang teh sakayang urang kadang-kadang 5 kalinya. Eta 5 kali poe naon wae ku Mang Uli? Jumaah bae ku Mang Uli kan. Jam sabaraha teh miti model? Isya. Tak salat isya. Oh, persiapan main. Biasa meureun urang teh nya. Tadi coo urang. Aya bahasa heula jadi henteu sorontoh. Oh, jadi kalem gitu nya, santai gitu bahasa basi heula. Jadi tawar-menawar heula. Gitu nya. Oke, guys. Tah kieu cerita Mang Uli nya. Oke, ada yang sama enggak cerita kalian? Jadi Mang Uli mah kadang-kadang 5 kali, kadang-kadang 3 kali kumaha. Yang kieu Tuh, cenah. Gitu, guys. Nya. Tapi heeh. Dibere orang. Berarti lamun saminggu teh sabaraha kali eta saminggu? Kane batur mah 2 kali, 3 kali ai Mang Uli buah. Sering buahnya. Sering aing. Aduh, aing kuatan kitu jadi. Aing Tapi awak teh leuleus model Mang Uli. Jag-jagonya. Susu semangat. Ai batur mah cenah Mang Uli lah leuleus lamun tos kitu teh. Lamun loba kitu teh digawe teh jadi lungse. Di mana tuur teh atawa Mang Uli mah teu geus biasa mah nya. Henteu make obat naon Mang Uli? Henteu. Oh, normal ya. Aduh, teu sangkanya guys. Mang Uli mah kuat 5 kali, kadang 3 kali. Oke. Atur nuhun Mang Uli nya videona. Semoga ada kelanjutan video yang akan datang kita guys. Sebenarnya sama Mang Uli saya ini baru mau pulang, udah beres pekerjaan. Mungkin besok mah kanca kemana ya Mang Uli? Sini deui. Oh, ke sini. Di dia deui biasa karena balasanya. Aduh, pejuang. Ani ieu jigana saminggu ge beresnya. Geus ieu mah kana ieu karet. Ditebang karetnya? Tebang atuh. Beresnya. Alhamdulillah proyek teh. Mah pare-pare ya mah. Guys, cek Mang Uli teh cenah karet ge ditebang meureun mali meureunnan. Melak kata nanti jati. Lila nya digawe di dieu teh. Lila. Saya kemudian babad eta itu sok. Oh, tah bisa ka babadnya guys harian gajina teh digawena teh nepi ka jam 11 nya. Gajina teh urang kalau organ. Gajina teh harian atau Kalau 50.000. Oh, nepi kalau 50.000 cenah. Biasa saminggu sekali dibayarnya. Ante dibere udah jeung kopinya. Ante dibere nya. Teu ngababad mah. Tah kitu bisa. Nya maka sangu kopi mekalnya bisa nu digarawe. Pasalnya bakal ada kan? Ayeuna mah teu ngugut sapi Muli. Oh, santai we nya. Sok tos naon mah geus bulang gawe di imah. Tidak kule nya. Sok biasa meuleum sampe. Aduh, coo. Pan kudu peuting nu kitu mah Muli. Nagen hayang teh. Oh, bebasnya Muli. Ayeuna apaan? Kabur deui cenah balik we. Dede dangdut. Oh. Joget. Aduh. Dede. Oh, suka. Oh, Mang Uli resep joget. Resep. Oh, nya hiburannya ini urang teh lah minta pusing ke stresnya, guys. Oke lah, terima kasih segitu aja ya. Video kali ini saya sama Bang Uli pejuang keras, mandi salat cenanya balik gawe teh. Meureun ngarokok terus dahar meureun arungsar heula meueusan atawa meureun sok kuka kukut manuk tara anu teu boga. Oh, gorengnya goreng panas berenang. Kuduna Mang Uli mah ngukutna bujurana nya. Aji kitu wae Mang Uli makan harana mah. Oke, hatur nuhun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Uli dengan saya Agus Capruk.